dia. Pangabuburit yuk. Kandi. Emang nakunaon si Fitri? Kecelakaan tina motor. Wah, tarik mal deh. Sini lah. Itu maksa apa emang? Selamat datang di episode 8. Selamat menyaksikan. Aduh, ngeunah ya bulan puasa kieu minum seger. Kan di budaknya. Tukang nih. Ayo. Aing si banyo. Goblok sebanyak lah. Aing goblok sedang kinul ya si banget. Dah, subungut. Kerikan jena. Ada, segar yakin aing. Sugan teh puasa ari sia, batu nya minum deui. Goblok. Orang situ puasa. Gua aing teh sahur. Ari sia kunaon teh puasa? Aing mah lapar. Baik. Kita tuh yuk cengolin yuk. Ulin kan di. Cuma belandus dengan pembukaan di lapar. Eta puasa ge henteu dengan pembukaan. Teu balik pisan ka jero aing mah. Meli. Hoi. Ayo noni wat? Noni cai tas gegero tapi cai na saat. Noni wat ka dia? Pangabuburit yuk. Kandi. Muter-muter be jalan-jalan, muteran etan lalu majenal. Wow. Ayo atuh, yuk.
Si budak kenaon di cenah. Bocil, bernaon mana? Kamu renya. Aku lagi main tok-takan nih. Mau miluan nggak? Lah, nanaonan di kaulenan budak leutik. Kamu mah gitu orangnya. Nggak mau diajak seneng deh. Tumben kamu main kesininya. Kangen ya sama aku. Wis, aing kangen cenah. Da be aing karsel mah. Sasaha? Hotel kan nya? Betul kan habis beli HP baru. Pasti kerupian dia. Oh, heeh. Terus aing ulun jeung sahanya? Main sama aku aja yuk. Main tok-takan. Emang teu bisa. Gampang itu mah. Sini, ikutin aku. Siap, gerak. Forward, gerak. Naon main tok-takan meneh kudu hormat segala. Ya udahlah, ikutin aku aja. Ntar juga bisa. Siap, gerak. Forward, gerak. Gap, gerak. Musik. Kau di mana? Anu nelpon euy. Ada nilainya, Kak. Halo? Halo? Sadi ya? Oh, mana? Ayo naon deh? Sok ngomong bae. Masih kira penting nih, naon? Sung bener. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atuh, aing ka ditu ke. Astagfirullahaladzim. Normal euy. Tapi dia bilangnya mah, Aing mah jauh kene. kajeng teu bayar lah, kajeng. Benar kalau kau itu. Ayo naon di pancan nempe majenang ieu? Siga si balung nih. Nih. Iya geuning. Keur naon di nya? Iya, jangan sampeukeun ka ditu. Ambu ek naon di? Ih, karunya itu keur galau. Heuh atuh. Wah, lumayan ya. Dia pansahan ya. Mau balik apa yang ke Parusin ya? Mau bela. Keur naon di ang? Mana emang? Nuhun. Siga keur aya masalah kitu nih. Si Fitri Mel Emangna kunaon si Fitri? kecelakaan tina motor bubu.
Innalillahi. Ning tadi sampeurkeun sih. Aku bingung. Masalahnya bisa aya anak. Panangna geureun pisan ka Uing. Jadi Uing bingung bae ka ditu apa heula ayeuna teh. Oh gitu. Doakeun we atuh amun moal ka ditu mah. Nya atuh, nuhun. Meli ge ngiring doakeun bae. Ami teu kunaon sakitrina di ditu. Nya tuh, abi bade among. Nya. Cie. Siapa deh? Goblok. Si Melesi Lila teuing deh. Kubunya bedak bisi luntur gak ada. Kenapa nih mang di dia? Dia tuh. Masih hayang nas ya. Ulah kitu heula mang. Eta sieun cara pe kitu nih sieun udah ripuh hayek milu mah buat. Hayang. Emang aya si murahan. Aing sih bisa kan leumpang. Yakin mau milu. Gratis tuh si mayar. Lah ngarejung puasa bisa batal ya. Gawat rusuh ya, itu normal deh. Gampang ya oke nih. Gawat tarik mal deh. Sini lah, itu maksa bae mah. Kan enak. Bener deh makanannya. Siapa? Aduh. Mali deh, ini budak ieu.